Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar Official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patebang dangu deui nya sareng aki tangtosna di acara nu maneuh nyaeta dongeng pang beberah manah ti kandagana Kidagar Official YouTube. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana ya dina kasehatannya sehat lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina dilancarkeun sagala rupi urusanna oge ditebihkeun tina mara bahaya amin amin ya robbal alamin. Pamirsa tepang dangu deui di acara dongeng nu diasuh wakinya dinten ieu urang medar lalakon enggal hiji carios anu judulna Pangumbaraan. Kumaha cenah carios pangumbaraan teh urang Bandungan sesarengan sakedap deui. Pemirsa kangge nu nembean pisan manco nembean pisan ngadangmukeun napi oge nu lawas manco ti kapungkur tapi teh can subscribe mangga kantun di subscribe bae ulah asa-asanya pemirsa ditoel tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja atanapi notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng janten teu kedah susah milarian kege aya nu dongkapnya notifikasina pami aki neraskeun hanca dongeng. Pamirsa, urang keureueuh urang mitembayan medar lalakon enggal Pangumbaraan bagian anu munggaran parsamakna sorawugna mangga kaparayun sadayana prung Harita awal November tahun 1887 keur mimiti usum ngijih sanajan masih harang-harangan hujan tapi hawa geus karasa tiis ciciren bikin patani kudu mitembayan molah sawahna kocapkeun di suku Gunung Ciremay aya hiji lembur nyingkur anu katelahna teh Cijoho. Hiji lembur leutik anu tentrem ayem sepi maling towong rampok tara kabejakeun aya pacengkadan di antara kadang wargana. Kituna teh kusabab di antara wargana geus dibiasakeun silih asah silih asih, silih asuh silih tulungan gotong royong lamun aya warga anu keur meunang karerepetan. Ngan hanjakalna lembur Cijoho teh kawilang lembur nu miskin. Kahirupan wargana basajana keur ieu teh kulantaran teu karampa ku teknologi. Listrik ge masih can aya. Salian di kitu kadang wargana bararodo kurang diajar rupa-rupa pangarti anu aya di sakola. Ieu teh lain kulantaran arembung atawa mumul sakola, tapi memang teu aya sakolaan palebah wewengkon eta mah. Aya oge sakola dasar tapi jarakna kacida jauhna, kudu leumpang nikreuh sajauh ulasan kilometer. Aya eta ge sakola mah sakola jeunan warga nu haat jeung hayang ngamajukeun lemburna. Hiji sakola swasta swadaya haratis anu diwangun ku Ambu Sulastri. Ambu Sulastri asli pituin urang Cijoho. Hari Ambu Sulastri teh boga salaki saurang kapala sakola di Kota Kuningan. Katelahna Abah Guru Mardi ngantos tilar dunya 4 tahun katukang. Kocapkeun harita di imahna Ambu Sulastri.
Dan Ramdan kadieu sakedap sep, ambu Sulasti nyalukan ke Ramdan budak lalaki anu ngan ukur hiji-hijina. Teu lila torojo saurang budak ngora awakna jangkung sembada keker keretan banget gagah pinuh wibawa. Aya pikir saeunaon ambu teh, nyaur Dadan. Lain cenah hidup terek ini daftar kuliah teh ya. Di mana teh ning? Di Bandung International University ambu. Nyata di Bandung, nah bade iraha angkatna Dadan teh. Enjing ambu. Tos siap-siap teu acan. Parantos ambu, pasalinan ge tos di entep dina koper kantun angkatna bae. Nya atuh hari kitu mah sing betah di dituna nya. Ambu moal weleh ngadoakeun ti dieu ka hidep. Kade ulah tinggalin anu 5 waktuna, ceuk ambu Sulasti mamatahan ka anakna. Rebun-rebun kene isukna Ramdan geus anjeulceu dina motor ojek tetanggana. Motor ngabiur lumpat ngajugjug ka terminal Kota Kuningan anu jarakna lumayan jauh di lembur Cijoho mah. Teka catur di jalanna Ramdan geus pindah kana beus jurusan Bandung Kuningan. Beus mangkat lelaunan bari nyiaran panumpang di sapanjang jalan Kota Kuningan. Kocapkeun isukna. Ramdan teh geus aya di kantor administrasi kampus BIU alias Bandung International University. Manehna keur ngajalankeun tes lisan di rohangan khusus testing. Dihareupan ku 3 dosen purah ngetes di eta paguron luhur. Didieu ujang kudu pinter bahasa Inggris sabab hampir kabeh dosen jeung mahasiswa make bahasa Inggris pikeun komunikasi di ieu university. Cek salah seorang dosen mereka terangan ke Ramdan. Ramdan rada ngahuleng sabab di SMA na nilai bahasa Inggrisna anu panggorengna teh pas-pasan pisan sanajan Ramdan teh kaasup bintang kelas sabenerna di sakolana. What your name and where are you come from? Salah saurang dosen tumanya ka Ramdan ngagunakeun bahasa Inggris. My name is Ramdan and kawit mati Cijoho Kuningan. Walom Ramdan bahasana campur aduk. Si dosen ukur nyerengeh bari mere nilai dina kertas anu nyampak di meja hareupeunana. Milih jurusan naon Ramdan teh? Dosen nu katilu tumanya bari netep antep ka Ramdan. Sosiologi Pak, walon Ramdan. Nah, habat milih sosiologi lain jurusan anu saja. Nah, apanan loba jurusan di BIU teh. Margi di kampung abdi kahirupan masyarakatna jauh tinggalin di masyarakat anu aya di lembur sejen. Wargana mariskin jeung barodo kumata keta abdi teh nyanak sosiologi. Margi abdi hoyong ngawangun desa abdi kapayuna Pak. Walon Ramdan lancar naker make bahasa Sunda mah. Barina eta teh jawaban murni datangna ti ati sanubari anu bersih tur bener-bener niat hayang ngawangun desa atawa lembur Cijoho. Ade pisan cita-cita teh kumaha? Pak. Dosen anu katilu tumanya ka dosen sejena anu aya di gigireuna. Lulus ti abdi mah, cek dosen kahiji. Teu lulus, sabab bahasa Inggrisna amburadul euy. Tembal dosen anu kadua. Lulus dengan catatan Ramdan kudu ngudag lancar ngagunakeun bahasa Inggrisnya, cek dosen nu katilu. Ramdan nguniang hudang dina diukna tuluy nyalaman ka 3 dosen pangujina, tapi saacan ngaleos pok Ramdan cumarita. Abdi teh rada heran kana ujian ieu, margi
Aneh universitas hebat leuwih milih calon mahasiswana nu bisa nggunakeun bahasa Inggris tibatan milih calon mahasiswa nu pinter tur boga bakat. Dosen nu tiluan ukur olohok tapi dina hatena masing-masing ngabenerkeun kana ucapanana Ramdan. Keluar di ruangan tempat tes, Ramdan muru ke lapangan poli di pelataran kampus belah wetan. Sabab katempo ku Ramdan di lapangan poli teh kacida ramena. Barang jo ka sisi lapang katenjo aya 2 grup poli awewe anu keur tanding ngadu hareupan. Anu jadi perhatian Ramdan ti sakitu lobana pamain poli teh. Aya hiji wanoja geulis anu semesna hade pisan. Tiap-tiap nyemes tara bisa katahan ku pemain lawana. Eta mojang teh jangkung lenjang beri geulis. Kulitna bodas, panonna cureulek, irungna bangir, bukna galing muntang dibeungkeut dikatukangkeun. Manika Yungyun. Ramdan teu ngiceup-ngiceup. Nitenan eta mojang anu terus ngomandoan batur-baturna ngagunakeun bahasa Inggris. Nya geulis pinter poli jago deh kana bahasa Inggrisna. Duh, kudu dipulungan elmuna yeuh. Gerentas hatena Ramdan. Saking pogotna lalajo teu karasa Ramdan bari kukurowokan nyomangetan ka si wanoja geulis. Hayo Neng, nomor 12, smash sing nyecep. Tiap bola ka smash ku nomor 12 Ramdan surak bari jeung ajrag-ajragan. Pamola Ramdan kitu teh teu luput tina reret juru panon si wanoja. Tiap manehna beres smash sok ngareret ka Ramdan anu surak pangtarikna. Gelenyu si wanoja imut. Ngagelenyu kareut naker. Meureun mah ngarasa lucu ku pamolahna Ramdan. Hiji waktu 2 pasang panon teh amprok pateuteub. Aya hiji geter anu aneh nu karasa ukur ku 2 urang nu saling teuteub. Awas Is, hiu, cebet! Bola tarik cemesan musuh. Ngacebet nengal pisan kana dada si wanoja. Si wanoja teh ngajengkang ka tukang bari tuluy kapiuhan. Ramdan ngakebeg ka cidaruasna gancang manehna muru ka si wanoja tuluy ngabopong awakna. Ruang kesehatan di belah mana ya teh? Di pipir kampus belah kidul. Baturna si wanoja mere nyaho bari tutunjuk ke belah kiduleun kampus. Ramdan gancang satengah lumpat mawa si wanoja ke arah kiduleun kampus. Pamirsa ulah hilap ya dongeng dialpukan ku aplikasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kita profesional nu biasa gulah galah tapi belanja online mangga belanja online na tiasa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng akinya. Klik we salah sawius produkna nu aya seratan Shopee dan tapi Lazada engke pamirsa bakal lebet ka aplikasina. Terus lebet ka aplikasi Shopee dan tapi Lazada mah pamirsa bebas bari ngagaleuh naon bae oge. Kubalanjana pamirsa di Shopee sareng Lazada ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pangrojongna. Ramdan ngagularkeun si wanoja dina risbang di jero ruang kesehatan. Mahasiswa jurusan kesehatan anu keur kabagian jaga. Harita geuwat masang oksigen kana liang irung si wanoja pikeun ngemplongkeun jalan napas anu ngadadak sesek. Sabab kacemes tarik ku bola poli. Nu jaga teh parigel naker Nancy tekanan darah mariksa denyut nadi tapi ka ngarancet urat-urat gede dina sukuna nyemojang. Siga nama memang geus biasa ngubaran anu kapiuhan.
Telila Nyemojang nguli siklilir berai panona bentak. Kular gilar ni tenan sabudeureun jero rohangan kasehatan. Kumaneng karaosna Ramdan tumanya ka Nyemojang. Di mana ieu teh? Nyemojang ngajawab ku pananya deui. Di ruang kesehatan neng, hapunten nya. Hapunten naon? Nyemojang nguniang hudang tuluy diuk sisieun ranjang. Nya rumaos lepat tos nyilakakeun salira. Nyilakakeun kumaha? Apanan abdi mah kacemes ku musuh. Sumuhun mung tetep we abdi ngaraos lepat margi kulantaran abdi sorakna kaleulewihi salira janten kacemes. Teu sawios-wios eta mah abdina we anu malaweung. Nyemojang turun di ranjang sabab awakna geus karasa seger. Nyemojang lempang murupanto tapi Ramdan ngahalangan. Aya naon deui? Cek Nyemojang bari panonna anu cureleuk teh neuteub seukeut ka Ramdan. Urang teh sakampus nepangkeun heula nya. Abdi Ramdan. Ramdan dupi Neng. Iis rep dua dampal leungeun patarema serasa surser ting sarenud datang deui. Iis keluar di rohangan kesehatan di luar nyampak babaturan anu keur ngadaragoan. Meh kabeh surak bunga sabab juru semesna keluar berjag-jag belajag teu kurang naon-naon. Sanggeus ngobrol sagedeung jeung tim Polina, Iis muru ka palataran parkir. Mobil Mercy kaluaran panganyarna geus nagog nungguan Iis. Supirna keluar tuluy mukakeun panto mobil pikeun anak dununganna. Iis Silpiani ngaran lengkapna teh anak tunggal ti Juragan Subarja. Lengkap nama Juragan Subarja Dinata. Indungna Ibu Rasmiati. Juragan Subarja teh pangusaha perhotelan panggedena di kota Bandung mah. Meh sakabeh hotel bintang 5 jeung bintang 4 mah boga manehna. Mobil nyemplung ka kidul di parapatan ngagilek kawetan. Tuluy mapai jalan aspal anu kadagokeun. Di kawasan dago mobil asup ka hiji imah anu agreng kacida. Imahna tingkat 3 bari wangunana gaya Eropa. Persisna wangunan gaya Spanyol. Mobil eureun di parkiran jerut supirna turun tuluy mukakeun panto pikeun juragana. Iis turun tina mobil gagancangan muru panto imah. Ari supirna terus ngasupkeun mobil ka garasi. Iis mukakeun panto teuluk salam deui sabab memang taraya nu ngajawab. Manehna kebat naek kana tangga rek nuju ka kamarna anu aya di tingkat 2. Tapi ti rohangan kantor pribadi bapana kadenge indungna ngajerit bari sada sora tampilingan bapana. Disusul ku sora indung bapana nu pasea pacental-cental paloba-loba omong. Iis mah kebat lempang ka kamarna. Manehna geus biasa deui ngadenge kolotna ribut teh. Sabab memang meh unggal poe ribut bae. Aya bae masalah anu diributkeunana teh ti hal-hal anu sapele tapi ka hal anu prinsipal. Iis nutupkeun panto kamarna. Tuluy manehna ngadongkang gitar akustik anu ngagantung dina kamarna. Dipetik lalaunan bari ngahaleuang nyanyi hiji tembang. Tembangna aki teu bisa nembangna pamiarsa. Ku margi hilap deui. Urang aos bae nya si tembangna teh kieu hambalan poe teu boleh ngaganti teu noleh hoream di sorang ku harepan. Langit pulau mayungan ku guligah rasa. Langit kulau angkep kulalang selara. Hambalan poe teu boleh surti mapag sagala rasa rumasa. Tumalit tina sagara asih mantena gumulung jeung kaheman anjeuna.
Kocapkeun Ramdan harita teh manehna keur kokotetengan neangan asrama putra eta kampus. Sabab meh hampir kabeh wangunan di sabudureun kampus geus diubek tapi asrama putra boleh can keneh kapanggih. Kang, punten Kang, Ramdan ngageruan saurang jajakan urek kaluar ti gerbang kampus. Si jajaka ngaranna bari melong ka Ramdan. Aya naon? Ieu bade tumaros ari nyadupi asrama putra belah mananya, cek Ramdan ka eta jajaka. Oh, tuh anu wangunana warna biru tuh pentaseun kampus. Abdi ge da bade kadinya, da abdi ge mahasiswa anyar, tembal eta jajaka. Oh, sami atuh sareng abdi. Kamarna nomor sabaraha Kang? Kamar abdi mah nomor 32. Har, atuh sakamar sareng abdi ge da nomor 32. Kabeneran atuh tepung di dieu nya, abdi Rudi, cek eta jajaka bari nyalongkrong ngajak nyalaman. Abdi mah Ramdan, walon Ramdan bari nampa dampal dengan si jajaka. Sakamar teh aya tiluan, saurang deuna sahanya cek Rudi. Bari luak liek, eueuh jalma sejen di dinya. Tacan apal abdi ge, urang teang we ka kamar atuh. Hayu Rud urang ka ditu, sugan kapanggih di ditu. Jawab Ramdan atuh bring duanana lempang muru ka wangunan asrama putra anu aya teh di pentaseun kampus Bandung International University. Duanana geus tepi ka hareupeun kamar 32 karek gere keketrok kana panto kaburu aya nu muka ti jero panto teh. Saurang pamuda pangawakana buleud genut make kacamata minus manik handal. Bagia dulur sakamar mangga kalebet sok urang ngopi heula. Sabab ieu teh ngahaja uing mah ninyu kopi pikeun nyambut dulur sakamar. Tah bari disambil ku peuyeum gantung. Ngahaja ieu teh uing teh mawa ti lembur. Lembur uing mah pan di Citatah. Tah ieu peuyeum produksi unggulan ti parusahaan Abah Uing. Sok geura raosan. Oh nya poho napangkeun nya ngaran uing Sadun bin Abah Jumri. Asli kuring mah pituin urang Citatah. Imah uing deukeut jeung pabrik marmer Citatah. Galecok naker. Si jajakan norol welang. Ngaku ngaran Sadun. Cumaritana mani panjang lebar. Hari Ramdan jeung Rudi silih pelong tuluy nyerenge. Teu nyangka sacongobuk bakal boga batur sakamar mahasiswa model Sadun anu sakitu bawelna. Kuring Ramdan. Kuring Rudi. Ramdan jeung Rudi ngawanohkeun ngaran sewang-sewangan. Ya. Ramdan, Rudi, kayak ngobrol panjang namanya. Ayo nama inum heula kopina kaburu tiis kena. Bari sok tuh raosan peuyeumna tah raos geura. Bakal dedeyeun geura tah mun aya nu paryoginya ka peuyeum gantung anu raos ulah pesen ka sasaha omatnya. Ka Sadun bae pesenna. Ke ku Sadun dikirim ka mana bae ge. Jeung iraha bae ge siap pokona mah siap antar delivery service teh lah. Ramdan jeung Rudi eleh deet tuluy dariuk bari ngarongkong si kopi anu geus ngajagrag dina meja. Suruput ti arinum. Bener we kopi teh karasa nikmat naker, kopina asli kopi tutu jeunan imahan. Gap duanana kana peuyeum. Camuil lep diteureui. Peuyeum teh memang karasa amis jeung nikmat. Pulen deui. Atuh hantuk nama Ramdan jeung Rudi ngalimed ngopi peuyeum gantung ditempokeun ku Sadun anu seserengehan bangun bunga sabab susuguhna ditarimakeun. Dina kayan kitu, panto nu ngabuka aya nu nyurung. Tuh abus saurang awewe tengah tubuh. Nu tiluan atuh ngagebeg reuas uing Malik kanu anyar datang.
Si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Dede ulah ruas kitu mani bararengong ieu geus biasa ibi mah pulang anting di dieu teh. Yeuh ibi teh sarwiti. Upami di ditu mah di Batawi katelahna sarwendah gitu. Upami di wetan di palihan Jawa sok katelahna sarwijem. Dede tah ibi mah tukang ieu tukang icalan awug sareng ieu tah kukurawu sok ieu bari disambil ulah peuyeum hungkul ya. Awug ibi mah pedo ieu amis raos kareueut matak dedeyeun bah. Sok tah ieu kukurawuna matak wareg nikmat raos gurih ieu. Pokona mah di kampus ieu mah di asrama putra tanapi putri tos kawentar ieu langganan sadayana. Sok jarajan heula ieu ka resep. Wah, pamirsa. Gawujeng norojo bisarwitina nya. Kudonggapna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon pangumaraan bagian anu munggaran tetapi kahiji sakurang teuneun heula dihaneuleum sieum gisan sampureun urang tuna heula dianjuang siang geus sanalaeun urang sampeur deui nya engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun pisan atensina tetapi anu tos ngaresakeun balanja online di Shopee tetapi lajadanya ngalangkungan dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun. Pamirsa mugi sadayana dina kawalujaan nya aya dina kasinugrahan teu kirang naon-naon. Sukses sagala rupina amin. Sakitu heula panginten pamirsa nu tiasa kapihatur sonten ieu kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancur.